sawah ah. Undur. Kan aya undur-undurin. Cengek loba tinggal neangan lalab. Sawah aing ah. Itu juga samen geuning jeung doyok. Kenaon eta di dinya? Oh men, jelema mah kudu gaul teh palebat dieu nya. Nyaho atuh Mang. Ya, jelema mah lamun teu gaul kana bisa petekeun kurung batok. Heeh, bener. Emang ayeuna Mang Doyok gaul? Saeutik gaul ge. Nya ulah saeutik kudu bener-bener gaul. Jadi urang teh lamun gaul mah pengetahuan urang luas. Jadi segala nyaho, itu ieu nyaho, ulah kurung batok. Kana mau nyaho naon? Ya contohna kumaha men aya kurung batok teh. Contohna misalkan kurung batok teh cek batok teh. Nyaho teh ieu, teu nyaho. Nyaho ieu teh nyaho teh ngaranna kurung batok, gaul. Oh, nu kitu. Kumaha Mang gaul teh? Ya gaul aya kitu mah Mang. Ah, kitu kudu gaul. Jadi segala nyaho beuneunan. Ya segera nyaho lah. Masalah kadinya mah. Aku kudu kitu jelema mah lamun teu geus kitu berarti geus gagal. Ya kagak, bener. Halus kayak gitu mah berarti Mang Doyok teh emang geus gaul gitu enak mah. Ih, jam. Kenaon Mang Samen jeung doyok? Nya keur ieu we keur niis jam. Ngomong kenan sih? Ieu biasa jadi ngomongkeun masalah ieu pergaulan. Jadi ayeuna mah urang teh kudu gaul gitu Mang Doyok pan baheula mah teh gaul ya. Ayeuna mah gaul segala nyaho gitu. Eta teh gaul. Nya gaul. Mana atuh nu teu nyaho? Ngomong-ngomong gaul. Gaul dong, gaul. Mun ngomong-ngomong gaul urang nanya. Nanya naon? Jogja di mana? Jogja. Waduh, aing teh Jogja acan. Nya. Kudu gaul teh palebat dinya cem. Urang kurang gaul sih. Dengekeun. Rumasa urang kurang gaul. Tah, mah teh kudu gaul teh palebat dia jam. Gitu. Aing mah geus segala nyaho lah. Teu kurung batok gitu. Teu kurung batok mantap bener sih. Samen omonganna. Ai, Ulah sok kurung batok. berarti siapa teh nyaho Jogja aja gitu jam. Nyaho men, mantakeun nanyakeun men ke mane? Jogja teh di mana? Tah, palebat dinya jam kudu nyaho teh. Kudu gaul teh jelema mah. Segala nyaho gitu Segala nyaho tongkos kurung batok cek si samen ke bener. Puguhan. Nyaho jelema mah. Men. Emang Jogja di mana sih? Astagfirullahaladzim. Ai teh nyaho sarua. Ya pokok mantak nanyakeun saten. Si Murus tunjung jam. Ngomong gaul. Aing mah suka teh ngabangkong we ngomong wae teh suka teh nyaho aing mah. Teu nyaho. Mantak nanyakeun ke mana? Aing teh nyaho suka gaul-gaul ka batur. Mari teh nyaho. Teu nyaho. Si dasar jam goblok sama.